Gatot Kaca. Wongen di sampean Gatot Kaca. Allah saking amarta. Saking amarta. Ingi. Saha ieu? Wani-wani ngaliwat ka ieu leuweung teu dibikeun harta kakayaan salamet. Bahaya mane. Sagala rupa oge aya pajegna, sagala rupa oge aya melna. Bisa asup ka ieu wewengkon harta kakayaan pikeun ka aing, teu bisa. Wayahna paragat nyawa maneh ku kaula. Ieu bega-bega teh. Anjeun anu geus jadi bibi percitna ieu katengtreman nagara Amarta. Ayeuna bakal dipasmi ku kaula. Apa kon wani marang aku Gatot Kaca? Ora wani teh apa lulanang ulanang iya aji mulati tegara mojo. Wait this. Wanian eta jelema, bangsa denawa balad-balad kaula. Ayo kapungapul boyong ngasih. Bisa duit ka aing kurang ajar? Mau bisa. Hah? Mau bisa. HP atau HP? Tuh bisa. WA-na wungku bikeun ka akuna ka aing. Tuh bisa. Di padaran ku aing sia Gatot Kaca. Maju ya. Anjir. Dan ieu jelema gagah. Kurang ajar geningan gagah jelema teh bangsat. Ya nyaho aing bangsa entok. Mana-mana ge entok pasieun kieu surana. Jadi bangsa aing mah aing teh ngaran entok. Kurang aja di podanan bosnya. Kurang ajar banget. Woi. Montong ditongengkeun sia Gatot Kaca. Kurang ajarnya. Montong ditongeng-tongeng. Woi. Woi. Woi.
Ampun, gatot ka sa muna. Uy, sabi. Hah? Oh. Ya. Sudah. Abdullah buka mana? Kurang ajar sama yuk modal segatot-gatot. One, gedong dhuwur kali samung pakulingan ya sepi intri ya terus di sini.
pepetakan samya murad samya murad paling lan jeruk manis biar nggak bolak-balik saya ini. Ini biar ini gitu. Oke? Oke. Ya, oke. Halo, halo, Pak. Utang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang para denawa di tanah dening pusaka kaula rasa kematian. Arjuna bener di mana-mana kaulah saking negara Amarta di podaran si Arjuna maju wes mana pusing siap lesotkan benawa mau dilesotkan siap hutang pati pada pati hutang gurang tipa gurang awas siapa woyah panengahing Pandawa lagrat dening lemah jangira tangi hutang pati barapati hutang gurang tiba gurang rasakan dan nawa katibaran panah mati sapisan ya
manusia wong gendeng wong edan manusia awas siabi mandi podaran kowe manusia woi Ya, terus siapa lagi? Siapa? Udah. prosesi ngawayang tetah seperti kieu. Ya, tersangkanya di leuweung, mungkin di leuweung, di lengan di leuweung, lo PK dipakai kesempatan nih, padahal makan leuweung di tempat, satwa-satwa sumber kehidupan. Bega jeung sireum ieu teh loba teh dina leuweung mah. Moal atuh. Matak cing hati-hati we, urang salaku manusia ulah nepi ka leha-leha hirup teh heuh. Ulah somprai nu kieu mah. Bahaya amun sompra mah. Iya. Uluh. Wah. Saha ngaran maneh? Ngaran maneh? Ngaran dewe? Heeh. Cepot. Ngaran nepi ka jelek itu cepot yang urang ajar. Urang ajar batur mangaran teh Anton Eno, batur mangaran teh naon ieu cepot. Urang ajar modar sa cepot saguy. Enggak kena. Wah, tolong. Wah, tolongan. Tolong. Siap. Bau saya semua tiga belau. Kurangnya pusing. Baru kena budak. Udah pagi. Edan siap. Woi. Hebat si Cep. Wah, sampai. Ya. Pulang aja. Pusing. Ayo, sing. Ayo.
anjing. Aduh, goblok tekan kitu patut teh sia. Karasa goblok dari cowok. Wah, ya. Wah, sampai. Bawa masalah. Buta mendedak warga ibu ya. Rumahnya. Pamerin di Paeno itu. Topeng wadon. Tak warga ibu ya tadi. Waktu pejat baik lu batok nawe ya. Tegudu. Indonesia. Buta-buta di papan gua ini. Orang luar negeri mau apa dengan batuna? Awas kita, nyaho hati kita punya buri-buri. Siap, wah, di podaran siap. Itu benar. Kok udah rupanya guys. Coba nang di belakang. Coba nang proses pembuatan wayang. Mana cai ke rumah kata? Di saung pihak.